komo eta umrah duh. Erek hayang bolono tapi rek. Persyaratanna eta di bolono. Nah, di bolono pagawean aing ka sawah atuh. Iya. Jadi tuyul. Bisa dituyul mah. Ajir hayang beunang. Lain kitu carana yang bermalucung. Daripada harese gawe urang ieu. Itu mah sampingan mana. Tuyul. Itulah. Ulah beli jam ayeuna, jam. Tapi cek Pak Haji ulah eta teh doraka. Temanuna kadus mana tadi tuh mana tadi teh? Duit hungkul. Hari Bapak cager? Iya, alhamdulillah Bapak mah damang. Kumaha Bapak salira? Damang? Alhamdulillah Bapak mah damang. Salira nama alhamdulillah. Kan dompet nanti. Dompet na pengen nu ka. Meureun percanten urang kayak dipasihan ku Amang meureun. Hari Bapak salira damang. Alhamdulillah. Masih kene kana hayam ayeuna. Kana hayam naon manawi? Kana hayam geuning kana kana hayam mencin nya. Di pasar make gede. Ayeuna mah tos henteu, ayeuna masuk ngajagal kana munding, ayeuna mah mun kitu ngumpul ning tahun kali jagal munding mau bentuk sarang hayam unggal dinten. Unggal dinten ayo. Ari meureun tos ieu nya ayeuna mah sareuna nya pabrikna alih kana munding. Kana munding ayeuna mah kana permundingan. Oh mun asal ieu atuh asal lancar sehat salah nya nya. Ari si ada di mana ayeuna mah nawi? Alhamdulillah. Ya. Nah, abi tadi ajakan. Ya atuh sok ngalamun we ka dieu geura ieu berarti ieu diumpna. Ajakan wi. Senang urang di anggur keur kieu sok dicuekeun. Ari ente Jack namanya jadi kieu ieu sih tadi rasa kasep-kasep jadi hideung. Ngene gitu aku jadi hideung ieu sepi mana ente? Aku badat. Berarti aku dagang senhol. Enggak bisa ngomong Jawa ya wes meneng ae. Ai sampean naon sampean mah ieu lin sampean. Sampean kue. Kue, ai kue masuk kurak. Kata mah kue. Kue. Deng hampurannya. Baheula teh sok disiksaan ku urang. Sok dijebloskeun ka WC ning sepi teh. Deng orang mah geus teu inget acan deng ente. Mane kuat ka huluna teh nyungsep we kana eta nya. Mane hulu acan heuh. Kana heeh. Hampurannya. Geus gede ieu ayeuna mah. Harus cek saeutik geus leutik atuh. Tapi leh mah eueuhan ayeuna mah baheula sok turu cuy kada. Sapike maneh mah. Nah sapike kitu baheula mah leh heula. Jiga nunggu ngene angka 11 teh kok. Geus. Ayeuna mah. Atuh utang disusut atuh teueuh. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah dan denganmu merasakan ini semua, melewati hitam putih hidup ini bersamamu. Kini
marane tuaan baheula ieu urang ieu tapak ieu aya kene di tapak code tapak labu kuman sungkung basa keur ngojay geuningan hampura atuh da ngaranna keur leutik mah heueuh. Da geus dihampura tapi da ari bekas mah aya kene wae ieu teh. Tapi eta di hampuran teh uing. Di hampurangan mun keur keheul sok kadang-kadang cua urang teh kemana teh komunikasi ieu mah deng urang empogan dikuclung-kuclungkeun ari keur wudu teh deng itu we basa keur. Tapi di hampura kene teuing lah si eta mah rada cua mata tadi komo tadi nitah neang di karaka buki lila karaka ngobrol kan jadi buki cua atuh wing gara-gara sok kitu halunya da ayeuna mah modelan geus beda deui. Kari aya ongkos eta kamari teh geus diputuskeun ku Yo, are ngomong teh ulah ku kangen, hareupeun. sok atuh kan tadi mah yang hareup Ulah kitu kieu wae. Nah, urang pindah. Tah eta mah Aya karek hareupeun kitu sok ngomong. geus dihampura ieu da urang teh sok ngepoe maneh erek pamarane teh keur galau budak kapangi selingkuh sama majikan kawin. ayo kitu 2 kali urang. payu kitu sih ya Ada benar. ieu kieu sakieu payu Abah. Kieu genan da. orang mana apa majikanna Sedang orang Subaduyut. oh eta parapatan ka handap oh Cikaso dekat Cikaso Nes kaluhur. anu basa eta apel ieu Banyak. neng ente nya karu kitu dikawin ih geulis keneh ini uing atuh nu kitu ge ih ai geus treli lah sih anyar keneh kemarin mah gua teh pengen ada ulang-ulang rasa barangna Aduh, iya mah kumaha. Iya. Kena nah pemajikan telepon meureun oh budak